Haturan mitra sadaya tepang deui sareng pidangan dongeng ngelangkungan channel YouTube. Mitra ieu carios judulna lalakon si Bagja bagian anu ka-18. Hasil reka cita baharga atanapi Fendi SC Citra Warga Bandung Jawa Barat. Anu di mang maos ieu carios daramang mitra sadayana atur nuhun daramang dahar bandros make saos daharna teh diciwitan supados teu nyong cai waktos dongengna urang kawitan der jentrengkeun kacepina gelikeun sulingna nayaga. Sangcaya ku tetenjoan Mang Dayat musap beungeut 3 kali. Terus nyebit leungeun kencana. Horeng karasa nyeri. Anak itu masih dikelain ngimpi. Astagfirullah, si Mang Dayat, Mang. Kuring mantep kene. Bisi hayang kene diciwit sok kuring diciwit deui. Rek ciwit leutik, rek ciwit gede atau rek ciwit geget. Hampura na euy. Hampura daek bungar asa teu percaya. Ari kitu. Apan basa karaman ngaduruk bumi mangsa mamasalnya teh. Apan hancur segalana. Urang lembur malah dibantu aparat mari karuhat. Nya maksudna mah neangan korban jalma tapi teu kepanggih nya disimpulkeun we meureunan geus kaduruk seuneu nu hancur jeung tulang talengna. Innalillahi mangsana ngageuri tapi buktina geuning mangsana aya keneh dikeuna bari sidik lain diriwanya si gejul ku ke teu percaya heuglah wing ririwa sok rek kumaha didinya. Hampura mangsana ari kitu kumaha lalakon pangna bisa salamet. Derek-dek mangsana nyaritakeun basa peuting kajadian teh samemehna si Bagja ngadat cenah hayang jajan terus kaluar ti imah basa balik deui ka sampak imah basalya geus aya nu ngaduruk lain teu hayang nulungan ngan kuring inget ka si Bagja Mang Dayat nya jicir we lumpat tapi da apal katenyo ti kaanggangan oge nu boga pokona si Kardan jeung bapana nya wajib ge nyana keur ngumudag rek nyangkalak komplotan bah karsan da cenah di lemurna babakan hieum imahna gesung kari pamajikanana jeung budakan awewe. Mang Dayat ngajentrekeun sakumaha anu kadenge tina nyararita satuju lah ari mangsana di mana atuh dumuk ayeuna nyiruruk di Lebak Saat kuring mah Mang Dayat.
taruhan sidik bangsana lain diriwa mah atuh Mang Dayat uplek ngawangkong kaditu kadieu. Demi nu jadi jejer obrolanana pang-pang namah kaya nemur karang wangi anu beuki riceu. Ere salat isya teh malah mah magrib ge. Jelema teh geus raringkep. Kaya mama saya teh nyaan leungiteun Mang Dayat humandeuar. Teteupna jauh ngumbar paninengan ka mangsa kaya nemur anu tiis ceuli herang mata. Dedeh teuing eta we ngeureunang pagewean si ontahod kardan. Tong tarik ngomong naman bisi ayat cak-cak bodas Mang Dayat ngantelkeun suruh kana bibirna. San gitu Mang Dayat nyarita ana rongheap aya nu daratang bedog ting solegreng dina cangkengna nu panghareupna nonoman diiringkeun batur-baturna barang nenjoge mangsana geus apal kanu daratang teh anging kanu duaan henteu nyahoeun mah benar ceuk abah san malodar mangkeluk teh ai ceuk nonoman bari matana molotot seukeut ka mangsana. Mang Dayat mah geus niihan maneh. Sana cek nonoman nu tayalian ti kardan jeung balad-baladna kayaning si Tarya, si Padma, si Gardan jeung si Marsa. Malah katamahan ku balad heubul karna nyaeta si Dangdut jeung si Obeng. Saeutik oge mangsana teu gimir, malah nafsuna dumadak mudingding kahudang amarah nenjo bebeungetan budak satepak si Kardan anu geus calutak sampelak ngansurkeun kahirupan dununganana jeung kulawargana. Nya meureunna ayeuna waktuna balitungan sasatna keur mangsana mah asa mabok manggih gorowong rek meuntas manggihan cukang teu kudu neangan jurig kitu kadeuleu kadar eta ting selegreng nyoren bedog moal unur ku sasiku moal ngejat satunjang beas. Aing Kardan rek naon sia kuniang mangsana hudang. Waktosna seet mitra. Saninten buah saninten kacikoneng nyaar gula hapunten ada hapunten dongeng urang ecag heula. Atur nuhun kana sagaluru perhatosan mitra dangu sadayana. Utamina kanu parantos subscribe sareng like anu teu acan mangga diantos. Hapunten dina samudaya kelepatan sanang kakirangan. Insyaallah baharga nepangan deui dina terasan dongeng lalakon si Bagja bagian anu ka-18. Masih dina channel YouTube PNIS Citra Warga ieu caga.